Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Firyo Raniasa Panugraha di kelas 5B SDN Pajajaran. Abdi bade ngadongeng basa Sunda. Bantuan nu kasusahan. Anakku ya harita kakaran megar. Manehna rek muru kawalungan. Tapi poe panas kacida. Manehna geus teu kuateun deui ngalengkah. Anakku ya pasrah balik cerik. Telila aya anak monyet ngaliwat. Hei anakku ya, deka mana maneh? Cek monyet. Reka walungan, tapi geus teu kuat deui ngalengkah. Jawab kuya. Mun kitu mah hayu kukuring digandong. Cek monyet ka kuya. Kuya teu loba carita. Manehna langsung bae naik kana tonggong monyet. Saterusna monyet ngagandong kuya nepi ka walungan. Barang nepi walungan mah kuya teh jak-jak deui. Tuluy kuya nganuhunkeun ka monyet. Cekap hatur nuhun dongeng ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.